geus tuan nu apal nyai jika ada moal tulus kiwin dini barang ieu raja di negara ambang sagala sukma dewa tu juga ulang ngaragam meneng melohok mangkat aya nu lagrag di payuneum ieu raja nyata Raden Gatotkaca anu kancana angin barat kali bawang lagrag di payuneum ieu sukma dewa sugan tenang kaasa dulu itu jelema tiluhur dulu itu labrak dulu ini teuing jelema alo di awang-awang tapi hirup kene di jelema teh nya ketingali renghapna dulu cik panasaran aing rek merdih kana asina Gusti munajat kana kersana kawasa supaya ieu lelemutanana balik deui atawa hudang cager sabehara-sabehara rek kadoa kanu kawasa
awang-awang diwari menuju kapiuhan itu kayaan monirahangan tiga mudah-mudahan kaula ieu manjing ijabah pangeran daya teh jelema teh masih kene hirup katingali napasna tuh empes-empesan sisuganane kaula aya dina rahmat jeung pitulung pangeran ieu budak waras teu makaning jati teu makaning waras waluya cager aja Raden Gatot Kaca ngadak-ngadak waluya sampai haras tapi hari Lilia meruang kayang impen sareng Lilia meruang kayang impen sareng kayang impen sareng sakedapan diusir kaula tina negara Amarta aban sapanjang percaya kadorna ribuh negara Amarta mohon ye manusia goreng di kuda ulah kaget manusia ulah kaget Allah mah teu kaget wajib dah ruas kusurana we saha ieu saha ke sakedap kasep naon kunaon hidup teh kunaon hidup teh lagrak di awang-awang payuneun kaula tadi mah hidup teh kapiuhan ayeuna ijabah numur bangala syariatna kalangkungan kaula hidup tiasa jag waringkas Allah jadi kaulah tadi damangkeun ku salila syariat nah hakikat nama pitulung pangeran uluh nuhun buta goblok nuhun buta sami-sami jelema karasa parantos tulungan kaula ieu mah karsa jeung pangawasa numur bengalam we anjeun data labrak harapan kaula kunaon anjeun teh Allah teh kacara kami kawawangin leres saha salila teh kasep upami dipercaya ngaran kaula teh Gatot Kaca ibarat di mana anjeun Allah teh di negara Amarta syarat kunaon di negara Amarta rakyat biasa rakyat biasa tuh nggak bohong makanya rakyat biasa kita tidak pangkat bintang tapi ke salima-lima dan telolong kau lagi hari tadi nama kaulah teh panglima angkatan tinggi negara Amarta panglima dulu ayeuna rakyat biasa nah dipecat nah maka dipecat kok korupsi sanes ngagelakeun dana BLT sanes sabab bantuan sosial teh nu nambah-nambah nu ngampar-ngampar nu seueuh-seueuh nu lapar-lapar sanes kunaon aya hal-hal yang teu satuju sareng pamimpin Allah teh protes lain teh mau urusan maneh ton Gatot Kaca dina teh iya nuntut
beri salira saha ngaran kaula teh nyaeta Sukmadewa leres di mana salira di mana di tadi we di dieu sanes maksa teh kurang mana kaula teh di nagara Abang Sagara ton Abang Sagara leres tujuh naon di dieu tujuh naon kumaha urang we menik kepo ya kaula teh pantai terang salira teh tujuh naon apan jauh di nagara salira iya dah diomongkeun geura moal nyaho bangsa salira iya tahun kaula teh boga anak kagungan putra anak kaula teh awewe istri tah ayeuna teh ke rumaja dewasa umurna teh 20 tahun poe Senin habedegna bareng jeung Bapak Hajat banyak tah anak kaula teh ngimpi papange jeung lalaki kasep karep-karep koneng gandang pergentang da anak kaula teh awewe istri mohon geulis da anak kaula teh geulis percaya jadi anak aing yang bercanda we hatena mah teh percaya tinggal bapak dieu banyak papange sila dina impian teh jeung lalaki kasep karep-karep koneng tah anak kaula teh katarik ka pati-pati ka kendang asmara gamba ku ieu lalaki jadi anak kaula teh hayang kawin jeung ieu lalaki tapi sanes ketegasan bina lain ya beres ieu teh nyahoeun ada kain mah beuneu lanjut tah anak kaula teh hayang kawin teh nyaeta jeung anak raja putra raja bener raja mana tah ieu batak aing kitu rek nanyakeun yang sudah gegelis panon eta teh panon mangdi naon teh anak kaula teh kaedanan nyaeta ku hiji pangeran anak raja di mana nyaeta kaedanan ku nagara raja di negara duduk pada ieu nagara nyaeta nagara Tumaritis nagara naon nagara Tumaritis nagara Tumaritis dan Tumaritis kampung lho saha raja nagara Tumaritis raja natenya eta cenah Raja Bunghar kakasih natenya eta Prabu Semar Badranaya ulang geus kekarpekan kita ngimpi teh ke buku pingan teh Prabu Semar bener ieu teh Raja Bunghar na kacida ada Semar Raja Sangsara kita aing ngimpi atau naon teh nyeri itu digege Gupi anu dipikir palaina tuang putri teh saha nya anakna Prabu Semar pangeran gelarna saha ngaranna nyaeta Pangeran Sastra-Jingga weh saya setruk lapar sedahan tekaop na jaga jalan ratu jadi lapar kasiana mau si cepot di pameran itu bawa ya pitulung ya pitulung Raden Gatot-Kaca emutian Asta-Jingga tepar di payahan kuat juga bawa pitulung ke si cepot cepot kembali pot di dibatan di payahan mending kawin juga anak buta pot anak buta mihaneun pot tak eta kaula teh jadi
di salira teh milarian negara tumaritis bener memang ayah naon memang ayah negara tumaritis teh do bener sia leres kaula apa do banenton leres cik balikan di negara naon negara tumaritis rajana Prabu Semar Badralaya pangeran Sasajiga ulu bener aja ton ayah geus bangi pinatu ai geus bangi di mana eta negara teh ieu negara di jero negara manir bae ngaduh dina peta jadi hiji negara di jero negara mana negara Amarta mata kula apal ge bener teh ton aya si ai teh tanyakeun ton terus bener eta teh rajana teh ngaranna Prabu Semar terus bener Prabu Semar Badralaya teh beulhan aduh nah nyebut aduh beulharna luar biasa gitu toh bener cek bejaman cenah cicinyai entogna teh 3 sanes 3 salapan tekan ke abul arab ketika gitu entogna salapan keher buhar pisan gacana menyileung-leung waduh aing nyera ngalamar ka dukungan bae tapi nya ieu tapi bener teh putrana teh Pangeran Sasajiga leres aya bener Pangeran Sasajiga teh kasep wah bener Pangeran Sasajiga teh kasep Allah bulat teh kasep fitnah jehot hampura ing fitnah ka manehna bener Sasajiga Pangeran Sasajiga teh kasepna luar biasa bener toh irungna mancung memang bancung irungna luar biasa teh salah dinyai teh salah kado jadi eta teh negara di jero negara mancung modal lilis saya atuh aing mun ka itu mah silakan aksara kumaha rek ngalamar rek kitu ya pati abdi Gusti ka dieu sae ayo Gusti ngadieu kae mangga punten ka penggerak abdi geus panggih sia negara tumaritis terus bener geus panggih geus tadi poin wah terus Gusti geus di mana Gusti baekan hese negara Amarta negara tumaritis teh ieu negara di jero negara saur saha tah ceuk jelema eta saha itu tanya ku sia siapa nih orang kaulah tiga Gasa saha Gatot Gasa anjir di sekolah edan bener negara tumaritis teh aya di mana di negara Amarta di negara di jero negara aing Pangeran Sasajiga kasep luar biasa pasti bener awewe teh cing galulir
riweuh disangka ke aing rek koalisi jeung nagara tumaritis urusan politik bisa jadi perang dituna wayana maneh ini ka tumaritis maksudnya lamar panggara sejadiga daek dilamar syukur dilamar culik sia bos saya mangga ayo saya mangga kapal mana ka tumaritis deh terus kapal kidul kalau bahna pangkal di pangkalan terus ke kaler oh ke Tegal Gede makanya saya mangga permios hayang diberi hadiah naon ku kaula tot tekedah kiraanan kaula ngabejakeun eta saja oh jadi teh hayang hadiah henteu bagus budak soleh budak daging jiwe naon teh wargi kaula teh pan dipecat tina negara Barta bener kumaha upami kaula ngalamar gawe ke salila ngalamar gawe leres leuwih ti hadiah mah ngabulan yang guru gaji waing diterima gawe tot bisa naon maneh naon wae biasa Bisa ngetuk. bisa ngalok henteu aing ngalok ngarebab henteu sok bantu kerebab oh kieu we tot lamun maneh hayang digawe di aing leres apan ke minantu aing teh datang pangaran sasadina leres tah wayahna anjeun rek diinventariskeun nyata anjeun jadi pembantu minantu aing kaula jadi pembantu pangeran sasadina Allah gerak aing buat jadi pembantu kasih kokokan sanggup apa ente? Oh. Hah? Saya bangga saya bangga. Namun naik wayana ulah gerakan. Sampara kami nanti aing digantung di negara gue. Saya bangga. Tak itu toh. Kaulah ada ini aina saya. Kaulah mereka ngapung wayana tuturkan kalangkang aing. Dah kaulah kita sangapung. Daun? Kaulah kita sangapung. Baik, aku belum siapa bisa ngapung ke bawah angin. Tapi dah gede teuing. Benar mana bisa ngapung? Nggak ada cisok. Pangapunten. Naon punten. Sok. Cek turun deh, siapa bisa ngapung gue, bisa turun. Edan maneh tot. Kewe tot. Salian di mana jadi pembantu aing kabeneran pan aing teh karaton di deket laut loba tangkal kalapa wayahna mana jadi tukang ngalah kalapa saya bangga mah ayo tuturkeun aing bae kuing buta berbaik kawin yang anak buta ke bos terlalu pada itu jadi pembantu dari muat nitah tekut cokor kain pasti siapa iya jadi keung nak rai tapi tenang penting mana selamat total asal juga ayo mantap
papancenan yang geuning cing sabar jeung tawakalna biar mah keur dilakona. Bapak ya jadi hulu yang cing sabar ya. Mudah-mudahan gering silain teh jadi wasilah pikeun ngaleburkeun dosa silain sabab aya dosa anu teu bisa lebur ku zakat, aya dosa anu teu bisa lebur ku salat, aya dosa anu teu bisa lebur ku munggah haji, bisa lebur teh nyaeta ku ngalakonan gering ya. Mudah-mudahan gering silain teh jadi wasilah pikeun ngalebur dosa silain. Amin. Abdi ampura panjenengan ieu nyapaikeun nyusakeun kalau jadi konot Pak. Abdi ampura. Ayana yang kena naon cu kawajiban teh baik kudu jadi anak. Malahan silain kudu bisa syukur dina gering cuy. Urang dipake ala jeung subah si gede hate bisi dina hate silain sieun maot tong boro nu geuring nu cageun ge pasti bakal maot ya. Buat teuing dewek heula, buat teuing silain heula. Manusia dikungkung kupati mun datang sok kadodoho bisa berat bisa penting hanteu pilih-pilih manusia. Sanajan urang nyebut tina peti beusi, sanajan urang ngajerit melatan langit kuat siap melatan jagat, pasti malakal maot mah bakal datang. Ngan bedana ti heula jeung paneuri. Mohon Pak Abdi dipayun maut ampura Bapak. Dewek geus jadi lautan hampura yang tersilain. Abdi jangan bisa mulang terima ke Bapak Pak. Ampura Bapak. Pak, naon ya? Ayang piknik Pak. Urang berenang di Cipanas di ditu Kabali dia tapi piknik yang kena amulan nah aja bete macet teu bisa mulan nuker nu gering ya pada gering Pak teu manjelek piknik ayeuna Pak ya kayak mereka Pak terbang mereka mana ya yang umroh amin mudah-mudahan biasanya masa kaya nungalongok adi Bapak Haji Yahya Sutaria kaya ngalongok aja nama genter kamari gepan kali alhamdulillah Baji nuhun Baji nuhun Baji nuhun nah duit tadi kubuku dalang Pak Haji Nandi tekona Banjar oke nuhun Pak Haji Yaya kan bengharte kudu kitu nu teu damang di longo anu teu boga dibere luar biasa
jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kasihan Bapak Yaya Sutarya teh cinjanten jaminan di yaumil akhir. Amin. Digantos rahmat pitulu perusahaan anak langkung lagi. Upami nyunatan masa ulah pohon nama wayang deui. Pak, ya. Tidak wala mana Pak. Ya. Tadi kasih dawala ketujuh. Apa? Pulang. Itu di sahur tuh Bapak. Mohon ya karena lecai ya. Sampai sahe. Isi angkat cepot yang dibaku cai hadur. Nya karak sahe, karak mirun seuneu. Curug balas nunjuk capet dan barat miwarang dawala aka sawios aka tenang naon tenang dijantan kebutan aka dari do kuring marido ampura dawala aing dawala aya bisi aing kapuru maut dawala aka matong maut aka ulah waka maut aka mau mending bapak heula naon dawala aka mau ulah waka maut mending bapak heula satuju dawala dawala aka lamun aing aya kahayang rek digugu moal anu kadada nu kawan tama palaena geunah meureuh wala aing aya dahar wala Gusti lakum aka balai tua geuning ja bener selain teh jang aya dahar nuhun Pak aya teh balai tua sareng naon bule lain wala sangu goreng sok panas betul bubur mung jika utah horong naon atuh palai tuang naon aka baso malang mung sok malang dina ti horong palai naon geunah meureun wayang kieu dawala kana beuteung aing hayang pais dawala pala pais bener dawala Gusti ja pala pais naon cu anak bapaknya pala pais naon pais lauk emas lain dawala pais tahu lain dawala pais uung lain pais hayam lain pais pedak lain pais manil tolong tidak morwain palai pais naon atuh aka geunah meureun wayah teh aing geunah pais tai ucing batas modal yang usah banget Ayang pais tai ucing tecat lain cerik laksanakeun catrik gua ka wes yang bayang aja naon bayang dengan tai kucing ya itu kalau teh kumaha kita cerdeui
Cerik sudah jadi bubar. Ah, kayak kucing. Buru lawala yang kucing Ya, buru jangan angkat. Ayo. biji panungtungan aing lawala sing loba surabungna lawala cingkana teu daunna lawala koneng nama saeutik we lawala Enggak kata bener. Gimana dengan ais kayak kucing banyak iya ini.
suka seri lamun can pangih jeung jati diri. Tapi di mana-mana geus pangih jeung jati diri bakal seri dina saruang. Nu matam cuja, nu kadenge, nu karasa naon wae di alam dunya lamun teu jadi ilmu rugi. Ayeuna silaing gering mudah-mudahan ngahudangkeun kasadaran bos lain boh dewe yang tetap di dunia mah moal lepas tina kungkungan kodrat irodatna umur bengkala moal aya jelema nu gagah da kabeh ge digagahkeun dipinterkeun ya Mohon Pak. Punten abdi Pak ke Bapak Jokowi Kapolak tenanaw dan jelema mah kitu kabeh oge jan saha jelema nu bener wae di alam dunya moal aya jelema nu bener nu tara salah jelema nu tara salah teh lain anu bener wae lain jelema nu bener teh lain anu tara salah campuran tapi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahan tah silain ayeuna geuring mudah-mudahan dari wasilah kasadaran silain sanajan boh caker boh geuring ge kabeh ge ladang ibadah da urang hirup di alam dunya teh fungsina ibadah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang pikir ibadah ari ibadah gumantung kana kamampuan kula maksakeun mah ai teu mampu mah da teu ngahasekeun pangeranna gumantung kana kamampuanana Mohon Pak. ya kakara beres aing mah istiuji deui jeung jari cipen jeung naon deui Dawala beres dawala parantos ieu ais tai kucing ya pengen mungkus ku daun cawu dawala nuhun dawala di mana maneh pengen tai kucing buka tangan dipencet nuhun dawala mangga atuh anu panas kene hari panas kemarin molele kena sumut dawala Hidan ini hidan. maksana tiupan lamehane ditiupan tiupan dawala di hidan atunya Sopi dan dawala aya hit kuy we bae dawala ieu teh pais atawa belum solar dawala kangelun kieu mangga tuh ayeuna tah ayeuna mah tos haneut gesaneut dawala parantos nuhun dawala sami-sami aka sok atuh asadeula kumaneh kumaha asadeula asaan jang asaan ye mangga bil dia asaan dawala bisi kurang uyah bisi amis deui siap ya asaan ya guru dawala aing lapar siap ya kumaha ku bapak asaanana dewek teh kenginen kemis ya teh apa naina mah Sabtu bapak berarti Sabtu Salasa dewek guru dawala sabja kasah Ganggu. sacoe dawala aja sok ya anak we jamu-jamu kayak kucing jamu-jamu timah mapan
kuring kan mais oge. Oh, nama lah cewek. Siapa? Perem bisi geuleuh mah. Akan kuring nu mais lagi. Angeureun pan kabaya. Siapa? Siapa? Ya Bapak Isya kemudian kitu batal puasa aing teh. Isu-isu kudu. Jarum udah gitu. Siapa ya? Unda wala. Pahit jeung haseup jeung bau. Oh, si anu cager gitu komo aing nu geuring. Anjir aing di prank. Ari kumaha beakeun ku sia. Ampura ada wala aing aya ngeureun. Coba rek bae euy. Atau euy na ulah bae uji. Loh, tai ucing gana mereka tai hancing. Ampura ada wala. Kena naon. Ampura bae ja. Saweos Bapak. Barang Ismar Badrana ya astajinga sareng dawala menuju ngabahas tai kucing. Panengahing Pandawa Arjuna miwahi Batara Kresna. Sampun rumungkit dateng tumaritis itu jaring-jaring Akang Semar ulah kaget kita ulah takang Semar cahaya bukan boga uci bermusuh ulah kaget kita ulah aduh Gus Bapak ya Prabu Anom Arjuna kan yuk aya nah karena mau kana kain bereja diterima dawala ditapinuh dawala Ya bikin jangan cuma pangabakto jangan. Ieu astajiga kata semua cumuh naga sugan teh uci Cilok. kunaon astajiga teh teu damang kun anak teh ada teu damang sumuhun parantos sabaraha lami teu damang teh parantos 4 sasi kun anak teh ada deudeuh teuing mangga ge rek tega maehan teu teu damang naon ieu teh astajiga
buka isi abdi ge terang kan hari saurna mah saur dokter mah cenah pun lanceun teh damangna teh pecah ketuban urang kabatara yai kapan pecah ketuban maka ngunu hamil aturan dege teuing atuh aturan hasanes kawartos kitu ka Madukara samios hagan mah ngarepotkeun di sim abdi mah barang ieu Arjuna Kresna Semar Badranaya nuju pakuneman di saluhureun suhunan ieu Semar aya gagaya bagan gaya sanes teh patih di nagara Ambang Sagara nyata pati Sukma Denta anu anyau kayen bumi nama Semar Badranaya aing kabeh nanyakeun ka jelema nu pamih ditanyakeun nagara Tumaritis kabeh anu cecengiran babaraha katakan seuring nanyakeun nagara Tumaritis di mana cekeng teh Prabu Semar ayana kabeh nuduhkeun ka imah ieu kitu mainnya imah raja nu kadendek ieu teh Gusti nu agung cik sia hayang nyaho aing bisa neropong sanajan kahalangan kusuhunan diteropong ku aing saha sabenerna barang anu katingali teh mimitina Arjuna jeung Kresna edan bener si Nyai paingan si Nyai kaedanan ieu jika ada pangeran sasajingade oh itu bapakna Murid Prabu Semar luar biasa bener jika Dewa Kamajaya hebat si Nyai luar biasa astagfirullahaladzim ieu makhluk naon di luar oh kukutanana beurna kukutan pangeran beurna cik dengikeun aku aing aya kaulah teh purwa mengungkap ka dieu teh Kakang Badranaya laras uning aku anjeun panginten Panawa teh leungit Kakang Yudhistira Kakang Bima Nakula sareng Sadewa laras kakaulah teh mujas Medi Kahyang Widi mujabrata Kahyang Mahasukma kaulah teh kening ilafat Kakang Semar Tigai ulu kening ilafat tinggalan naon teh cobi yen bisa Panawa mulang di negara Amarta tapi di negara Amarta kudayakeun persembahan tumbal kadah aya tumbal tinggalan ulu oh satona untuk mana tak lain ku sato dawala upami meriyugikeun sato muning di dieu aya kan ngan beungeutna bodas mah teu ka aing si jentung kenangan lain ku sato tumana kunaon kan tumana teh ku jelema dawala ku jami ada leres Kakang Semar ujami Kakang Semar tumar saha nu kedah dimakeun Kakang numutkeun gaib teh anu kedah ditumakeun teh tuang putra nyaeta sastra jingga Kakang Semar aya sastra jingga teh ieu nih banyak pangeran dekat di bakut terkil wah salah aing balah Gusti Agung pangeran dapat hapus kieu tapi buat tingkeun nyamar nya cingekeun aku aing ada punanak teh nuju teu damang ada nuju teu damang ada punanceun Bapak dawala ulah dipakai hari uang Pak
Kawiyos meren kudu kieu carana Pak. Agan abdi ridho agan upami abdi jadi wasilah jadi tumal pikeun Pandawa ulang deui abdi ridho agan mangga tega lara tega pati jisi abdi agan mangga jagakeun abdi mah bingah upami jadi wasilah Pandawa balik deui mangga jadi tumaga yakin lagi pangeran kerja mari jiwa juangna luar biasa ya pemimpinan naon kan nunggalkeun rakyat saat dibawa ku anjeun hei Arjuna ieu pangeran rek dibawa ka negara aing boga ajian tenung kabeh bakal matur ku Aisyah 1 2 3 siang adanya mengadanya tapi gua bisa usik saya goblok siang tapi aku uji ini deh aduh gusti pangeran kita awut-awutan gila Punten Prabu Semar Badranaya Prabu Kiwadu ieu tuang putra pangeran Sasajingan dibantun ke negara kaula lamun peryogi ku pangeran Sasajingan tuturkeun kaula nya ka negara Ambang sagara ayo pangeran bau kieu punten pangeran Rangsaki apun dibantun ku pangaruhan nanging parantos surti karena yang kejadian ya tuturkeun dewek ka negara Ambang sagara tuturkeun ka negara Ambang sagara tuturkeun ya ka negara Ambang sagara tuturkeun lain bulan gila nu panon teh oh udah ya kapangaruhan poe udah demit tuh oh dewe kulit waru angen daru senengul cager sia kana gara Ambang sagara tuturkeun kana gara Ambang sagara tuturkeun kapangaruhan kapangaruhan pokok kulit waru angen daru budugul siapa berat dari makan kumaha jadi pamimpin bro didinya teh kumaha lanjut wing gering kurang di ubaran aja cuma mikir bos didinya jeung di dieu apan sarua di ditu kira-kira teh kebenaran teh uji ini kajencep suku buta kadeprek ieu tiga ping suku buta teh tiga suku si BE nih nah jadi atas sakit sare pulengkah ieu putra Arjuna lan Kresna Jagiratang ngaon kunaon teh kucing diowalkeun kurang ajar Prakabatara Kiai katingal si cepet dibawa ke demi nyaeta beja dari negara Ambang sagara ulah kapalnya bela Prakabatara bantuan kaula orang gempur negara Ambang sagara saya dari negara Prakabatara kurang ajar dedemit mana make ilmu gitu penasaran tapi kamana kadijayana
puguh we bisa terang ka kaula kalanda hayang nyaho siap ijen kita